Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ye bade naros kasadayana. Ye bener lain ieu endog asin. Tah. Jangan cek tukang warung ieu endog asin. Kiraku endog asin segede kieu. Asin age bang segede cinggir. Kiraku endog nekot segede kieu. Sok minta infona nu nyaho ieu endog asin apa endog bebek. Ya ilah balagas ya karena penghasilan sampai 8 juta ge buat geus teu wauh ka jelema sia teu wauh ka jelema dek wauh ka setan. Mun lu paham aing nga-WA kuat teu dibaca-baca acan boro-boro dibales barang sana aing kinjem duit meureun jore aing gablek duit mah teu kudu nginjem ka sia ieu paling ge menta meureunan. Oh bagaya pisan lah. Jelema ge loba nu leuwih peungarti sia teh kitu-kitu teuing. Curig teh. Assalamualaikum lur. Jadi hari ini Sarkim akan mengerjain kembali ngeprank Kiberod. Jadi nanti Kiberod saya minta untuk jadi host atau jadi reporter. Tapi reporter eta kudu make bahasa Inggris. Soalnya channelnya bakal mancanegara gitu loh. Jadi hanya bisaeun apa teu eta aki-aki gaul. Pokoknya mas saksikanlah keseruan. Kurang langsung samperkeun di Berod. Mantul saksikan keseruan kami. Aya lur aya. Aya duit 30 ki. Hah? Tapi tapi aki-aki kudu ieu heula nan kudu naon goreng-goreng teh. Goreng-goreng teh ngaki-aki kabin. Mana sih duit nang kiki? Kela. Pakai baju lagi. Gelak tuh. Sakieu, mereka naon? Raka aing gompal. Geus eta urang goceng. Bro, eta lah ananda. Gambar 10.000. Raka aing bedog aing 2 peunan. Oh, gampang eta mah. Iyalah ananda. Jadi iyalah opening. Bro, nah ieu teh nyumput atuh si aya mah. Bro nyumput. Danggan. Hah? Dangdanan ge. Iya toh. Aduh,